kaset parantos geus sok kusidep dirangkul tetehna dirangkul mamahna titipkeun mamah ka murang kalih titipkeun murang kalihna ka mantuna masing-masing parantos kaset kayang sedih da geuning masih kana aya mamang anu masih keneh nyaah ka hidup saksong pingan ku hidup pangkonan mamang hidup masing-masing dicek pandangan anu palih katuhun aku hidup sungkang ka mamang tina dengat anu ayeuna abdi bade nyuhunkeun hapunkeun ka mamang abdi rumah sok pikapangeun ka mamang doakeun abdi mah mudah-mudahan rumah tangga abdi sing salamina aya dina kabagjaan bagja dunia oge bagja akhirat kasih geulis anak sok dirangkul ku hidup mamangna masing-masing dirangkul ku hidup kasep parantos geulis sumangga ayeuna gentosan dara nyalo dina pangkonan mamah mertua hidup masing-masing teh putri ngalih ka palih di abudi ngalih ka palih itu dicepeng pandangan anu palih katuhun aku hidup mamah halo mamah abdi bade nyuhunkeun dihapunkeun ka mamah abdi dengan haturkeun mangrebu-rebu nuhun sakit kabingahan karena sagala rupikanya oge kadeuh mamang kadeuh abdi samikeun mang kajaah kadeuh mamang kadeuh abdi sakumaha mamang pikanya abdi kadeuh kalau mamang doakeun abdi mudah-mudahan rumah tangga abdi sing salamina aya dina sakinah mawaddah oge warahmah parantos geulis parantos kasep saku hidup dirangkul mamang masing-masing dirangkul ku hidup parantos gelis mamang mangga semangat calik dina tempat masing-masing teh putri oge calik deui abudi calik deui dina tempatna sungkeman sapasang panganten kanu janten ibuna oge kanu janten wawakil ibuna oge nu janten wawakil ramana parantos tuntas anu mudah-mudahan doa anu jantan sepuhna oge doa orang sadayana sing aya dina pangijabahna Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin sata acana sim kuring kungkur tina ieu patempatan sihapuntena anu kasuhun kasadayana boh bil anu parantos disayogikeun hatur nuhun tetehan hadroh sumangga diantos di pelaminan kanggo ngahibur sadayana para tamu ulman Krishna, I'm